Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu jeung wajib laha pikeun itu zaujah ala zauji wajib ka salaki walau mu'siron jeung sanajan anu miskin. Awala kulli sittati asyhurin dina mimiti saban-saban genep bulan naon kiswatun pakaian. Jadi genep bulan sakali pangmeulikeun pakaian. Takfi anu nyukupkeun ieu kiswah ha ka eta zaujah tulan dina panjangna dina jangkungna wa dokhomatan jeung dina lebarna dina gedena. Pal wajibu mangka ari anu wajib eta komisun baju kurung malam takun salagi henteu kabuktian itu zaujah eta tetep miman ti jalma i'tadna anu ngabiasakeun. Ieu man al-izaro kana samping waridaa jeung kana solendang. Payajibani atuh lamun ngabiasakeun mah wajib ieu izar jeung rida. Dunahu henteu itu komis alal aujahi netepan kaol anu leuwih unggul. Wa izarun jeung samping wasarawilu jeung pirang-pirang calana wa khimarun jeung tiung aemikna atun tegasna tiung kerudung. Walau li amatin jeung sanajan pikeun amat. Wa makabun jeung sendal aema tegasna perkara yulbasu anu sok dipake itu mah pirijliha dina sukuna itu si zaujah. Wa yutabaru jeung direken pinauihi dina warnana itu makab naon urpu baladiha. Kabiasaan negarana eta si zaujah. Jadi kumaha sendalna mah tergantung daerah masing-masing. Naam bener qala ngadawu sa Mawardi Imam Mawardi. Ingkanat selamun teu makabuktian itu zaujah teh miman eta ti sebagian jalmi istri-istri yatadna anu sok ngabiasakeun itu man ai allayal basna kana yen teu make itu si man pi arjulihinna dina pirang-pirang sukuna itu man syai'an kana naon-naon fil buyuti di pirang-pirang imah. La yajibu maka teu wajib li arjuliha pikeun pirang-pirang sampeana eta zaujah naon syai'un hiji perkara. Wa yajibu jeung wajib naon zalika itu mazkur komisun izarun khimarun jeung saterusna laha pikeun itu zaujah ma'alihapin sartana simbut lisyitain karena ngijih usum hujan yakni ngamaksud kami musonib waqtal barodi dina waktu tiris. Walau pigueri syitai jeung sanajan dina salianti waktu ngijih. Wa yazidu jeung nambahan si zauj pisyitai dina keur usum ngijih majubatan mahsyuwatan kana jubah anu dilapis ku kapas jadi rada haneut. Amma pigueri waqtil barod anapun dina salianti waktu tiris mah walau pi waqti syitai jeung sanajan dina waktu ngijih fil biladil harati di negara anu panas payajibu ta eta wajib laha pikeun si zaujah naon ridaun salendang au nahwuhu atawa saumpama ieu rida. Ingkanu lamun teu makabuktian ieu ahlul biladna teh mimman eta tetep ti sebagian jalma ya taduna anu ngabariasakeun ieu man pi dina waktu eta pi waktu syita. Gitoan kana tutup-tutup gero libasihim anu salianti pakeanana ieu si eman. Awiyanamuna atawa sok sare itu si eman urian barina tataranjang kama seperti perkara huan wari itu mah
Pisunati eta dina sunnah. Pailam yatadu tu lamun teu manteu ngabiasakeun itu eman linaumihim pikeun sarena si eman gitoan kana tutup-tutup lam yajib tah teu wajib. Naon zalika itu rida. Walau itadu jeung lamun ngabiasakeun itu si ahlul bilad sauban atawa eman jadinya sauban kana pakaian linaumi pikeun sare aya khusus pakaian tidur. Wajaba tah wajib ieu sauban linaum kama saperti perkara jazama anu geus ngamistikeun bihi kana emas saha ba'duhum sebagianana eta para ulama. Wayah talipu jeung narima beda-beda naon judatul kiswati alusna pakaian wadidduha jeung lalawanan eta judul kiswah. Biasarihi kusabab beungharna si jaoj wadiddihi jeung lalawanan ieu yasar berarti miskin. Tergantung salakina. Wajibu jeung wajib alaika zaud naon tawabi'u dzalika. Pirang-pirang anu nuturkeun kana eta kiswah. Minnahwi tikkati sarawi latina saumpama sabukna pirang-pirang calana panjang wazirri nahwi komisin jeung kancingna saumpama baju kurung wa khoitin jeung ngaput wa ujrati khuyatin jeung buruhan tukang ngaput. Walaihi jeung eta tetep wajib kasih jaod pirosyun ari amparan asur amparan linaumiha pikeun sarena zaujah wa mikhdatun jeung bantal. Walau itadu jeung lamun teu mah sok ngabiasakeun itu man atawa ahlul balad alas sariri luhureun ranjang tadi mah amparan biasa samak karpet tapi sok biasa dina ranjang wayahna wajaba tah wajib ieu as-sarir. Parun ari ieu eta hiji cabang yajib wajib naon tajdidul kiswati nganyar-nganyar pakaian. Allati anu la tadumu anu henteu langgeng ieu lati teu awet lati sanatan dina sataun. Bi anta toha kurekaan yen mere kurekaan yen dibere si jaujah tuoto dibere si jaujah kana kiswah kulla sittati asyurin dina saban-saban genep bulan mingkul lisanatin tina setiap tahun. Walau talipat jeung lamun teu marusak itu kiswah asna al-fasli dina tengah-tengah musim walau bitaksirin jeung sanajan kulantaran lalawora lam yajib tah teu wajib naon tadi duha nganyar-nganyar kiswah. Wajibu jeung wajib naon kaunuha kabuktian kiswah eta jadidatan anu anyar. Walaha jeung eta tetep pikeun zaujah ya. Napakah salaki milik si pamajikan alaihi wajib ka zaoj alatu tandipin ari pirang-pirang alat bebersih li badaniha pikeun badana zaujah. Wasaubiha jeung pikeun pakaian zaujah. Wa in goba jeung sanajan eueuh si zauj an hati zaujah lihtiyajiha karena mikabutuna zaujah ilaihi ka eta si zauj kal udumi sapertina ilaihi kana eta tandip kana bebersih ka udmi seperti dengan sangu. Paminha ta eta tetep tina sebagian alatu tandip sidrun ari kayu sidir wanah wuhu jeung saumpamana sidrun
kamustin sapertina sisir wasiwakin jeung siwak wakhilalin jeung panyenghil paragi nyenghil walaihi jeung eta tetep wajib ka zaud duhnun ari minyak lirosiha pikeun sirahna itu zaujah wakaza jeung eta nya kitu deui duhnun li badaniha pikeun badana si zaujah ini tidak lamun dibiasakeun eta duhnun min syairojin tina minyak syairoj aw samanin atau minyak saman payajibu maka wajib naon aduh nu minyak kula usbuin dina saban-saban saminggu marrotan dina sabalik paksaro tuluy leuwih loba biasa bil adati ku ngitung-ngitung kabiasaan wakada jeung eta nya kitu deui wajib duhnun ari minyak liseroji hapikeun damarna lampuna eta zaujah walaisa jeung henteu lihamilin eta tetep pikeun istri anu hamil bainin anu ditolak bain waman jeung istri zaujuha anu ari salakina ieu eman tego ibun eta nu eueuh di lembur ilama naon ilama kecuali perkara yazilu anu ngaleungitkeun ieu ma asyasa kana kusut rambut wal waskho jeung kana kotor ala mazhabi netepan ieu mazhab wajibu jeung wajib alaika si jaud naon alma ucai lil gusli wajibi pikeun adus anu wajib pikeun adus bisa babihi ku sabab pagawean si jaud ka Gusti jimain seperti adus lantaran geus jima wanipasin jeung nipas lahae din teu adus tina haid wahtilamin jeung ngimpi jima wagus tina najsin jeung ngumbah najis wala ma wuduin jeung teu wajib deui cai wudu illa idza naqada kajaba di mana-mana ngabatalkeun si zaud hu kana eta wudu bilamsihi ku nyabakna eta si zaud nyabak ka eta pamajikanana la tu wajib alaika si zaud naon tibun seseungitan ilalikot irihin karihin kajaba pikeun megatkeun bau anu dipikangewa wala kahlun jeung teu wajib sifat panon wadawa jeung obat lima rodiha karena geringna eta si zaujah wa ujratu tobibin jeung buruhan dokter walaha jeung eta tetep meunang pikeun zaujah it'amu ayyamil marodi ari mere dahar dina pirang-pirang poean gering wa udmuha jeung dengan sanguna tina eta ayyamul marad dina ayyamul marad wakiswatuha jeung pakaianana eta dina ayyamul marad wa alatu tandipiha jeung pirang-pirang alat bebersihna eta ayyamul marad wa tasarrufuhu jeung nasarupkeunana eta it'amu ayyamil marad lidawai pikeun ubar wa goirihi jeung pikeun salian ti dawa tanbih